Astagfirullah. Ieu budak can hudang keneh wae. Hei, Naon, Pak? udang tuh baju aing seueuhan. Aduh, dengeran, Pak. Betul. Boro geus seueuhan. Iya, Pak. Sok, seuseuh eta. Orang apa sih? Pisan wae ku bapak ieu. Karena karunu ieu. Geus dengan ge harap deui. Pak, geus. Atuh kalau ditendang di dinya. Sampaikan sekalian. Dihareup. Anjing mah. Papat lah, ya wae. Pakeun baju. Pusing. Pusing. Gus, di sana. Yo, mana teh awewe. Jika tuh bantuan bapak mana ngalapai tai kakak ladang. Duh, bapak mah sakieun neng geulisna. Tangala paistai. Yo, siapa wajar ngalapai tai ge soalnya saya ngajeda we di imah, eueuh pagawean pisan. Bantuan-bantuan atuh kalau cia. Ayo tuh. Gus, tungguan di dieu. Bapak rek malah heula. Tungguan. Kade singa anu handang ka imah. Bapak teh goblok pisan malah ninggalkeun di kaladang wae ah. Namanya SD ya. Jangan pais tai gue sese teh beakeun. Aduh, gue parawan molor wae. Neh. Udang sia. Enan, Pak. Yo, teh geus jadi parawan. Neangan salaki atuh. Itu nih laki geudeung. Eta rek mana? Eta rek mana di dinya? Jangan salaki. Kunaon kala emo. Teangan ayeuna buru. Bapak rek bisnis lah. Jeung teu sopan teh salim-salim atuh aya kolot di dieu teh sia. Sok. Bapak bade rek bisnis. Sok. Ditu geuran yang anu. Salaki, bapak rek bisnis lah. Nah, selaki kemana ya pusing kieu lah. Liar. Boleh. Goleran dah, lulus. Kegoleran wae ngapagawean teh ah. Oh, lulus dah. Sarua anu leuleus ah. Daina teh bulan puasa ayeuna teh lah. Pas nu puasa wae jadina teh. Ku tadi aing lulus ya tadi di warung keur ngemih. Sokolot pisan ah sia mah ah. Da lain sokolot aing mah dumu kolot. Ah bodoh ah kumaha sia we lah. Parah.
Iya ya laki ya ah. Kurang ngerian ah. Ah. Ada siapa pas cuma bagong sih? Ah, Banget aku pembawa sampel. Ah, mereka tega kan neng teh ah. ari jelema kosnya bijil di mana sih ah? Kos bol seeng. Ah, teh mereka tega kan neng teh ah. Ah, kemana ah? Dah, galak kita laku-laku gitu lah, dengan balik lah. Kurang mah kalau laki teh laku-laku ah. Gimana sih? Net. Boseng aing lah neangan Pak Istai. Beuna goblok. Neng. Naon curi? Kalau laki teh laku-laku, Laku. beda banget orang kos Siluman Bagong, Majarkeun siluman bagong. kuburak duaan. Ya pantas sudah disebut siluman bagong di mana mah sarua. Apa banget dah? Apa? Bara orang. Duaan. Bro, orang sabar ini Bapak. Bro. Nah, iya tak pegang nggak Mbak? Iya. Nah, orang ke mana? Iya duaan. Lah kukuh mana mah banget banget bagong udah anak ge. Sarua pisan Sarua. tuh Iya, ge. meski berapa jemput siluman bagong. Yo, malin. Yo, Bapak sih naon coba? Utuk Utuk kentang. Iya, goblok.